Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kalayan takdir di Gusti Nu Maha Suci kadar ti Allah anu maha kawasa dina waqasul ayeuna urang biasa patepang wajah deui kanggo ngalajengkeun darasa urang sadayana terutama perkawis masalah ibadah anu patalisan masalah salat terutama. Mudah-mudahan urang sadayana tetap aya dina lindungan oge maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Darasa dina waqasul ayeuna nyata perkawis hukum salat bari calik, hukum salat sambil duduk. Nah, Fatimah rahimahullah salah selama upami urang ditinggal secara hukum tanpa sengken meninggal karena jadi salatna. Jantan dupi salat bari calik teh hukumna kumaha? Cing kinten-kinten Bapak Ibu kumaha kenging henteu? Gumantung salatna. Walorana teh entong jauh kenging tetep we gumantung salatna. Tergantung salat apa yang dilakukan. Kenapa ada pertanyaan balik daripada jawaban apakah boleh salat sambil duduk? Boleh. Ya, tentu boleh. Karena Islam itu tidak memberatkan. Tetapi pertanyaan berikutnya, sholat apa yang dilakukan? Karena tidak serta-merta ketika satu ibadah sholat akan mudah begitu saja dihukumi boleh sambil duduk. Dan mawi kusimkurin di dia hukumnya dibagi dua. Nuka hiji, sholat 5 waktu pada asalnya wajib dilakukan sambil berdiri. Jantan pada dasar nama sholat umumnya ibadah iman badai sholat sunnah kan tenan sholat wajib karena berdiri itu dalam bahasa fikih atau bahasa Arab disebut nate berdiri qiyam memawi ayat qiyam Ramadan berdiri pada bulan Ramadan terutama malam Ramadan disebut qiyam Ramadan teh naon tah ngadeg dina wengi Ramadan nah, biasa nama dihartoskeun khusus neta tarawih. Tapi biasa hartos umum ngadeg sasi Ramadan wengina berdiri pada malam bulan Ramadan. Biasa teu pami teu dihartoskeun sanes tarawih. Boleh. Janten qiyam Ramadan teh bangun atau tidak tidur di malam bulan Ramadan. Bade eta mah salat tarawih lebih tadarus Al-Qur'an qiyam Ramadan sanes na eta mah ngaos Qur'an. Tapi secara umum itu pun qiyam Ramadan karena dia tidak membiarkan malam bulan Ramadan itu terlewat dari pahala. Janten qiyam Ramadan teh menghidupkan malam bulan Ramadan secara umum. Urang gugah wengi-wengi tadarus Al-Qur'an termasuk menghidupkan malam Ramadan qiyam. Ngan secara khusus mah qiyam Ramadan teh tarawih. Contoh qiyamul lail ya di mana umum kan qiyamul lail. Qiyamul lail itu menghidupkan malam dengan berdiri di waktu malam. Secara khusus naon? Tahajud, salat witir. Tapi secara umum pami urang teu kulem ku ngaos Qur'an, ku ngaos buku-buku nu meningatkeun perkawis hukum agama eta ge kalebet kana qiyamul lail. Menghidupkan malam untuk ibadah tapi terutama sholat. Nah, qiyam teh berdiri kalau benar karena rukun sanes Bapak Ibu. Rukun qiyam itu berdiri ketika sholat termasuk rukun. Ai rukun hukumna sunat wajib. Nah, itu Bapak Ibu kadinya heula. Janten upami ngadeg mah kalau karena rukun itu wajib. Sami we salat ngaos surat Al-Fatihah
pamiuran salat teu ngaos Al-Fatihah kumaha? Teu sah atau minimal rakaat itu tidak dihitung satu rakaat. Mata naon pamiuran ayeuna leuweut ka masjid, imam tos Al-Fatihahna di tengah-tengah, misalkan ayat 4 5, itu tidak dihitung satu rakaat karena Al-Fatihah itu termasuk rukun salat. Kami teu sampurna rukunna berarti ya tidak termasuk dihitung satu rakaat. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, salat 5 waktu khususnya atau salat pada umumnya wajib dilakukan sambil berdiri. Ini pada dasarnya yang 5 waktu salat wajib. Kecuali itu ayat istisna, pengecualian, kecuali jika ada udzur syar'i. Udzur itu halangan, entah dihartoskeun teu damang bae udzur teh nya. Nuju aya udzur, udzur teh hartosna mohon alasan yang menjadikan seseorang tidak bisa melakukan satu perbuatan, itu udzur. Nah, lamun geus kana basa Sunda mah udzur teh gering, sakit, kunaon cenah teu ngaos tadi subuh, semawi nuju udzur si ibu mah. Nah, cenah udzur teh tak kalenjengan paeun ku pakarti. Tak udzur di dieu mah sanes teu damang, berarti cenah eta udzurna teh dasar dokter wayahna nya salasa isuk mah tos subuh ibu kudu muter 10 kuriling di poeun pakarti supados naon jag-jag wayahna cenah ini mah anu mawi ibu teh ayeuna teu ngaos salasa ayeuna teh mah nuju udzur panggih jeung ti al-maghfirah pongkoh cenah gering tapi puputeran di pakarti tah udzur di dinya mah sanes teu damang ibadah tapi ada halangan gitu udzur teh. Teu damang teh kalebet udzur, tapi udzur itu bukan berarti teu damang, hanya sakit karena udzur itu banyak. Bisa jadi aya keperluan lain. Biasa, Pak. Sanos orang sehat kita teh uji aya udzur halangan. Nah, salat itu wajib berdiri kecuali jika ada udzur syar'i. Al-udhru itu alasan halangan syar'i itu secara syariat yang dibolehkan, yang menyebabkan tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sholat sambil duduk. Nah, pada dasarnya terutama sholat 5 waktu kenging teu urang sholat bari calik wehadi mati pada dasarnya dikalinya we pada dasarnya pami urang sholat 5 waktu kenging teu bari calik teu kenging ya tidak boleh. Kenapa? Karena sholat wajib dilakukan sambil berdiri. Eta nu 5 waktu nu wajib. Ibu teh teu aya udzur syar'i, teu aya udzur syar'i teh sehat gitunya, teras ada lalu lasak di tempat oge di masjid bari teu aya masalah, teu aya udzur, teu aya halangan. Sholat subuh teh tek dieu teh aya naman, padahal ibu teh sampean teu bae teu sugan menuju kambuh naon apa sampuratna romantikna teu sugan nyeri tuurnya, teu sugan aya panyawat dina awak puyeng atapi naon tegarna awak nepi ka gitu teu puguh rasaan sehat biasa. Di masjid di al-maghfirah teu aya gangguan lain-lain, berarti nek dieu ke salat subuh teh kenging tepat sapertos kitu. Tidak boleh teu kenging. Kenapa? Jawabannya karena sholat wajib hukumnya pada dasarnya wajib sambil berdiri. Tadinya heula. Kedah paham heula sholat naon heula pilih dan soalnya kan urang mah sok langsung wae umumnya. Sholat itu boleh sambil duduk tak gitu. Sholat hukum mah heula. Teu kenging urang ujug-ujug sholat jeung cali teu aya alasan aya udzur. Nah itu sholat wajib. Kajabi kami aya udzur. Nah, udzur syar'i yang dimaksud ya penjabaran simpuri. Contoh seperti sakit, sehingga seseorang tidak mampu sholat sambil berdiri. Ujug-ujug yo puyeng, aduh, bapak teh ibu teh pada sholat maghrib puyeng. Tah dina hal ieu teu kiat ngandeg berarti embe ieu mah aya udzur, kenging cali, kenging we eta. Da aya udzurna, aya alasan, aya halangan. Boleh sambil duduk. Ataupun ada udzur sebab
bagian lain. Contoh naon, awak sehat tapi tempat yang tidak memungkinkan untuk sholat dilakukan sambil berdiri. Contoh seperti di atas pesawat terbang. Lalu seipan-ipan kantos na pesawat. Sebetulnya di pesawat makan mun di awang-awang, di atas pesawat sanes di luar, di luar pesawat. Di dalam pesawat, di langit gitu maksudnya teh. Kena dijabarkeun deui nya. Kan sholat teh palinten dina kapal mah tentu Madinah ieu teh mah najan berat sehat dina pesawat terbang teh. Oleh karena itu yang sholat di atas pesawat itu duduknya laras apa itu? Geuli nu kantos dina pesawat aya nu biasa sholat baringan teh. Wah, atunya barabe nya. Nya matos ieu. Nah, jantan kalawagi di dia aya udzur syar'i. Ada alasan, walaupun badan sehat, tapi tempat yang tidak memungkinkan. Mau Madinah di atas perahu, orang naik perahu biasa misalkan, tapi perahu pada umumnya, sehingga ada wajah yang katenan perahu nelayan, ya, tongkang, perahu alit, untuk tukang kalalau, wah sholat paling ada mah hariwang ngagurabil, coba goyah si perahu lagi goyah. Nah kemudian dalam kereta api contoh, dina kereta api anu pagegelek, padedet, pasesetek, dan dina dina oke, nya kalangan hari naik kereta api mah ada tutu Madinah yang mah banding adeg mah, sakitu mah gederna komo ekonomi, duka kana geus mah teh, can kantos ya. Nah itu walaupun sehat tapi ada udzur, ada halangan, ada alasan yang membolehkan seseorang tidak berdiri saat sehat karena tempatnya. Nah itu Bapak Ibu, jantan pada dasarnya sholat wajib kedah mari ngadeg sambil berdiri. Tapi kalau memang ada udzur seperti sakit atau tempat yang tidak memungkinkan kita sambil berdiri untuk sholat, maka di sana diperbolehkan duduk. Saya hadis nama kurang tos pada kuningnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1066. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala kana bi bawasi fasa'atu Nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis salati faqala shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala jadbin. Dari Imran bin Husain sahabat Nabi aya jenengan anak Imran bin Husain. Saurajina, suatu ketika atau suatu kali aku menderita sakit bawasir, wasir. Nah, jantan ada mirip-mirip pak sama bahasa Arabnya. Menuju naon cenah wasir, bahasa Indonesiana, bahasa Arabnya bawasir, bahasa Sundana. Ambeuna bahasa nasional, ambeuna bahasa Sundana. Menuju nonton. Next nonton jodoh ya. Nah, aku sedang terkena penyakit wasir, palingan mapahnanya ada benten. Nah, kemudian aku bertanya kepada Nabi tentang cara sholat. Fasa'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sholat. Lupi abi sholat kada kumaha. Padahal mah curang tidak. Ari wasir banyak di hati imah. Mun tiasa ngadeg wasir mah saureuran. Tapi kan terang kondisi panyewat jalmi teh najan nuju wasir ambeien atnapi nonton terkena diteraskeun ngapalawagi tetep kan upami kondisi nuju parna mah saurna atos gitu. Wah eta teh cenah ripuh gitu. Nah, Imran bin Husain beliau bertanya kepada Nabi, bagaimana tata cara sholat yang harus aku lakukan ketika berpenyakit seperti ini? Maka jawab Nabi, tanya Bapak Ibu, hadis nama orang sering nguping, tapi ieu sababun nuzulna, sebab ada perkataan Nabi, sholatlah dengan berdiri. Sholatlah kamu qaiman, dalam keadaan berdiri, qaim tiar. Wajib berarti. Sholatnya pada dasarnya sambil berdiri. Nah, barulah ada kebolehan. Satu perintah yang level pokoknya itu berdiri, bisa ada kemudahan
pada level yang lebih mudah, yaitu fa'in lam tastati, jika engkau tidak ada istito'ah. Non istito'ah teh kemampuan. Jantan istito'ah teh sanes haji hukum Pak. Salat lagi sampai kena aya istito'ah. Non istito'ah nah sanes gaduh arto salat. Rek boga duit, rek nuju kanker alias istilah baru dak orang ya namanya. Ya senang boga penyakit kanker gitu. Naon cenah kanker ya? Kanker kering. Nah, iwatiman salat mah tetep wajib. Nah, jadi ketika tidak ada kemampuan untuk berdiri, tadi dia namanya ayat. Kemudahan fa'in lam tastati fa qa'idan, silakan engkau salat sambil qa'id. Salat kau sedang ditah kojol kai. Yang itu aku bapak ibunya ali tos qa'id bahasa Sunda nama teu wajib salat ya kama salatan misalnya ya. Tah qa'id dina bahasa Arab mah qa'id itu qa'ada duduk. Qa'ada yang adu qu'udan. Nah duduk. Mawi tempat saling bangku disebutna maq'adun. Tempat ngariung majlisun, tempat saling. Nah, aya nu meninggalkan qa'idan itu yang tadinya yang mampu berdiri. Kemudian digunakan kalimat qa'ada untuk jelasan karena tadinya dia mampu qiyam, maka ketika tidak mampu qa'ada. Qa'id dia mah cari sanes nangkarak baeud. Upami teu mampu ngadeg sok bari cari. Tak aya kalimat sok bari diu ieu teh nuduhkeun salat mah tetep wajib dilaksanakeun, tapi tata carana nu tadina wajib bari ngadeg ayeuna mah alusur. Level nate tingkat kewajiban nate tina kudu bari nantung ayeuna mah kenging sambil calik bari diu. Syaratna naon? Upami teu mampu berdiri, teu mampu ngadeg. Ari kitu mah urang mampu teu aya halangan sapertos tadi posisi dina pesawat terbang, dina kapal cai, tempat nu ahese urang teh eksekusi misalnya. Nah maka tekenging orang ujuk-ujuk calik sholat asar misalnya, maghrib bisa subuh duhur tidak boleh, karena pada dasarnya sholat wajib itu sambil berdiri. Nah kemudian fa'in lam tastati' fa'ala janbin, kalau engkau tidak mampu, tidak sanggup karena ada udzur, maka bolehlah dengan cara janbin itu berbaring pada salah satu sisi badan. Mata iya gedeng disebabkan di bahasa Arab janbun gedeng ya. Samping badan. Nabi kulimaksar fa'ala janbin itu saur anjeunna nyaeta sapertos urang upami mondok Bapak Ibu. Kalau posisi tidur itu kumaha? Berbaring pada sisi sebelah kanan ya. Kata Aisyah, Nabi itu kalau beliau tertidur karena yaktaridu i'tiradul janazati. Beliau tidurnya itu seperti berbaringnya jenazah. Berarti nyang kere, nyang hareup berbaring di sebelah kanan, dan Nabi itu selalu menyimpan tangan di sini. Sanes nyeri waos ini Pak. Ya, nyeri sirah bari di sanes. Ngahaja we Nabi mah di dieu disimpen. Ya, kitu tah mati kieu gitu. Nabi mah tah nyeng kere nyeng ngeyeng berbaring ka katuhu gitu. Eta pada atasnya dina bab adab ulam teh. Jantan sanes ka dieu Pak diselip. Nah ikiris mah wios gitu. Mun eta mah sunnahna bade ka mana oge nya aitos peureun mah teu langkung eta mah kagungan. Tapi nu sunnahna kitu. Ka katuhu tah di dieu bade ngadungan teh sadar. Nah, berarti sholat itu kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk, wajib ya. Tak seumpami orang calik wae itu mampu, maka ada level yang paling bawah yaitu sambil berbaring. Baring yang kere ngagoler, sanes baring kulem. Biasa kita sholat baring kulem. Wah, Bapak Ibu, sholat baring kulem banyak. Eta mah tibra karena ngimpi. Nah, jadi ini tingkat yang paling bawah, paling mudah. Kenging teu urang ayeuna, aduh abdi mah cenah ieu teu kiat bari ngadeg teh jauh ngagoler ibu teh salat teh. Padahal kiat kene cari kenging teu.
tidak boleh gitu. Upami salat wajib sabab aya tahapna. Upami urang teu sanggup nangtung meunang diuk. Upami teu sanggup diuk kenging ngagoler. Eta tahap-tahapna. Ulah aku da ieu mah nyeri sampean ibu mah bari ngagoler we. Ameh rine padahal ibu teh kiat calik. Tah teh kenging ieu Pak. Tetep sabab nu paling pokok kedah calik heula. Kajabi saling terbiasa mana ada iya deh tadi teh ya gaduh panjawab ya dina ieu wasir misalnya nangtung lieur nyeri suku diuk aya bisul deui nya di dieu can ieu mongtot teh tadi ieu kumaha. Nah itu silakan berbaring. Ari pas berbaring teh biasa katuhul deui daya bisul di dieu deui cangkeng belah katuhul. Dan saat yang panana dinya linu tilas geubis diseureuleu ieu teh misalah katu kumaha tah mangga badenan kara sambil terlentang boleh tapi pada dasarnya tadi teh bari nyangkere ka katuhu gitu tah engke kumaha calikna Bapak Ibu calikna ieu kumaha upami urang salat teu sakem bari ngadeg posisi calikna jiga kumaha kayak urang jelaskeun. Hadis nu kadua urang alaskeun lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tah ieu salat wajibnya. Nu kadua riwayat Imam Ahmad nomor 14145 dina Musnad Ahmad. An Jabirin qala ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajitu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi wa yumiku imaan as-sujudul akhfadu minar ruku'. Fasalamtu alaihi falamma sarafa qala ma fa'ata fi hajati kadza wa kadza inni kuntu usalli. Dari Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku untuk satu keperluan. Di piwarang sumping ka Rasul Jabir bin Abdullah. Ketika saya menemui beliau, saat itu beliau sedang salat di atas kendaraannya menghadap kiblat. Dan terlihat dalam sujudnya dengan tanda janten katingal Nabi teh menuju sholat dina kendaraan siwat iman atapi menuju calik. Saya melihat bahwa dalam sujudnya itu dengan tanda dengan ciri tadi di ayat isyarat upami sholat bari calik ruku sujudna carana kumaha di dieu tandanya itu sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Nah itu misalkan sampos ibu gitunya. Mohon. Tanda didoyongkeun sakedik. Upami misalkan rukuk doyong, sujud langkung deui, doyongna teh condongna teh ka handap. Sujud upami rukuk misalkan doyongna sakedik, sujud mah langkung handap. Kenging sujudna sujud biasa. Kayak gini Pak mumpaikan rukuna mohon kumaha we nuju calik tak tadi tak can kawaler lebih calikna calik kumaha sapertos ibu nanggung jar lama berselonjor kitu sanes salat bari calik teh dina kursi ibu misalkan calikna kayak gitu kayak gini nanggung jar lama sapertos ibu kenging Pak bari sila ipis juga dukun bari sila kenging teu salatna kenging mangga tapi anu pokok mah si emetnya di emot nu paling pokok tata cara salat itu melihat bagaimana duduk dalam salat yaitu duduk ketika tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud saling naon namina iftiros mun calik antawis dua sujud sareng tahiyat awal tah calikna teh calik sapertos kitu nu pokokna tuh dina calikna ge ulah asa misalna ibu teh jol teu kiat deui ngadeg bade calik we jol nahunya we padahal ibu teh kiat calik sapertos calik dina salat menuju tasyahud awal itu sebetulnya tidak boleh. Nu pokok mah
calik eta heula Bapak ge sami. Tah upami urang boro-boro diuk di gasola, da tadi teh bisul teh ieu mah duanana tah. Dina naon dina ping-ping, can dina bitis di ieu mah. Bisulna teh sanes bisul biasa, bisul naon Bu? Tah. Bisul beunjeun tapi kapungkurna badag teh di panonna teh bungkul, tah terus dipasihan bungkul. Kita kena disedot si mata katanya. Nikmat kita teh ku bisul nu ngalaman. Kantos ka alaman nya terang bungkul teh kitu, tapi ka ku babaturan sok ngagoler. Menuju ka bungkul di asrama sedot eta mah ku gelas teh apa geuningan simpenan atos. Dilinan tet langsung. Oh, itu cara ngaluarkeun bungkul teh. Tapi da memang gampil kaluarna teh si mata teh eta. Tewatiman calik teu tiasa, calik tasahud nah ieu tah. Aya udur di dina sampean. Kumaha? Sorry Bu tadi calik ka kursi silakan. Urang calik bari ipet atanapi nuju sila teh apa? Ulah ujug-ujug kitu, tetapi calik nama calik nuju tasahud. Saupami atuh da dilipetkeun mah tadi teh atuh ieu nuju bareuh sampean. Kumaha? Maka silakan duduk menurut kenyamanan ikhwatul iman. Ada ibu mah langsung emok kayak gitu. Mun bapak-bapak bari emok Pak. Nya ari tiasana emok mah. Lasanes nu ibu-ibu hukul emok teh. Kan biasana kan istri mah emok mah. Ieu mah bapak-bapak teu kiat bari ngadeg. Ai calik na teh diipetkeun jiga calik iftiros teu tiasa. Namun ja linu bade emok we ari nyamanna emok mah mangga. Intina ibadah mah teu nyulitkeun teu ngabadkeun. Dalina urang terserah surat Al-Qur'an teh A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Eta kalimat teh. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kemampuan kalian masing-masing. Tadina ayat ieu teh sanes berarti sahayana sakarepna henteu. Fattaqullaha mastata'tum teh sok lakukeun hiji amal ibadah parenta nurutkeun mun kemampuan urang. Margi nu terang batas kemampuan urang teh urang sareng nah ari bapak can salat teh diuk wae. Ari eta ngagoes kuat di kapangalengan. Ngagoes sareng salat sami teu Pak. Bentennya ngagoes mah. Ngagoes cari kan itu. Tapi da kita nangtung mah ripuh ngagoes teh nya. Ai dina sapena mah calik bisa. Matak salat oge bari calik we da ngadeg mah teu tiasa. Nya upami memang urang lamun kuningan nangtung mah teu bisa. Dari ngagoes mah bari diuk. Mun kitu ngagoes mah bari nangtung teu bisa cenah Bapak ieu. Taiwati iman wihan deui janten nu terang kemampuan urang tiasa ngadeg sareng henteu teh urang nyalina sareng Allah. Fattaqullaha mastata'tum teh silakan lakukan satu perintah menurut kemampuan kita. Urang terang. Nah, itulah ayatnya. Kaduana tina katerangan ieu meningatkeun yen hiji parentah ulah dikanturkeun. Tetep we lakukeun samampuhna. Jika ieu salat pami teu tiasa ngadeg bari saling. Ta ieu kajantenan hadis nu kadua. Nu ieu mah sanaos dina salat tanpa. Nu kadua hadis dina salat wajib, salat sunat. Salat sunat. Nah, dina salat sunat walaulanana naon? Di kan gaya ya. Gaya balas disalatkeun salat naonna wajib sunat teh nya. Di mana orang terang ieu teh salat sunat. Kuwi kana bahasan anu atos. Magi Rasul mah teu kantos ngalaksanakeun salat wajib dina kendaraan eta walaulanana mah. Teu kantos Nabi mah. Numawi kesimpulan para ulama salat wajib wayahna upami urang menuju dina kendaraan kedah lungsur kajabi di atas panisimpulkeun pami urang teu tiasa lungsur
oh eta mah saking ku macetna kaditu kadieu susah nya Jawa Timur eta mah wayah atanapi kondisi-kondisi nu urang tidak memungkinkan turun dari kendaraan, maka silakan sholat wajib di atas kendaraan. Contoh saat ini dina pesawat, banyak ka pilot, lot sekedap heula, landing heula misalnya, ka masinisnya kereta api teh, kana koda misalnya, kasih sih heula, bayar nih wajib mah eta mah jadi kendaraan. Tak itu maksudnya. Jantan malah bagi, nah itulah yang dimaksud dengan kemudahan dalam syariat Islam. Tak hadis bukan wamah, Nabi teh sholatan menuju sholat sunnah. Abdi kantos ngaos, ya Nabi teh aya sholat dina hadis riwayat Imam Ahmad pamitol sholat ngimaman para sahabat dina kendaraan anda. Upami disebatkeun imaman, berarti sholat naon ieu? Sholat wajib. Kawitna pada dilebatkeun ladapannya di hadisna. Telebat deui nya. Biasa dah usahakeun malam saat salaman sapados teu panjang teuing teu puyeng teuing ngaosna. Aya memang hadisna. Nabi itu pernah beliau ketika tiba waktu sholat menyuruh seseorang sahabat adzan, kemudian menyuruh qomat, kemudian Nabi sholat di atas hewan tunggangannya mengimami para sahabat. Berarti sholat wajib. Namun ternyata di hukuman kepada ulama hadis ieu teh disimpulkeun dhaif karena ada bermasalah orang yang menyampaikan berita hadis itu. Itulah kesimpulannya. Janten Nabi tekan salat wajib. Tak anapun urang pamitea mah tidak memungkinkan, itu mah udur yang lain. Ya, teu memungkinkeun lungsur tina kendaraan eta mah udur sanis. Berarti darurat sifatna. Darurat ya, Bapak Ibu silakan sholat di atas kendaraan, walaupun itu sholat wajib. Nah, Jabir, aku mengucapkan salam kepada Nabi. Tatkala beliau telah selesai, beliau bersabda, saya memang telah mengundang kamu untuk urusan ini dan itu. Namun saat itu saya sedang sholat. Salamna Jabir ka Rasulullah teu diwales ku Nabi, margi Nabi mah nuju sholat. Tak gitu. Sok sanaos salam teh ngawalan salam kita sanes ucapan jami, tapi tetap ucapan di luar sholat karena mawi bayangna pambujeng mah ucapan salam anu ulah dibalar upami urang nuju sholat anu bersin bagi iman mun urang berjamaah digigireun urang anu bersin hasil di sana bersin teh gitu sholat teh anu bersin kenging nu bersina alhamdulillah kenging di atasnya hukumna boleh. Anu sholat nama, sholat anu bersina menuju sholat, misalkan kurang hasil, tapi ulah ngajakeun dihasilkeun milik batal. Hasih misalnya, kumaha lah ya Bapak Ibu bersin, alhamdulillah tos. Tak ulah gigireunana kawalan, ya kamu kalau berarti batal tah ngawalanna. Ari cek bersin teh, ya dikumulon poe jadi batal sadaya tadina teu naon ku sabab aya si ieu dalantar teh biasa sok ngajawab yang dikumulon cenah deui batal maneh mah jadi sadaya batal lewat iman dina salat aya kitu aya adabna. Nah Nabi ketika Jabir bersalam ku Nabi teu dibales margi tadi salat Nabi nuju salat tah hadis ieu meningatkeun sanes berarti salat wajib kenging dina kendaraan. Salami memungkinkan kita bisa turun sholat wajib mah kedah turun heula lungsur. Tapi upami tos teu biasa, eta mah kan darurat teh namina. Tah hadis ieu mah ngingatkeun cara ruku sareng sujud upami sholat bari calikna calik tadi teh tasyahud. Nya calik pun iftiros kedah dipraktekeun deui nya. Tah calikna kitu carana teh. Ulah ujug-ujug nangunnya, ulah ujug-ujug sila, bagi sila abdi mah Allahu Akbar padahal mampu calik sapertos calik dina salat. Usahakeun calik dina salat heula, calikna teh. Kajabi tadi tos teu mampu calik itu teh da ieu nyareudi lalinu, maka silakan duduk menurut kenyamanan kemampuan. Bade bari selonjoran namun jalapa bari tadi teh sila
balik kumaha oge ikhwat iman intina numutkeun kenyamanan urang da teu ngabotkeun fattaqullaha mastata'tum menurut kemampuan. Ta ieu mah carana nyatet pami urang calik ruku sakitu misalnya telah sujud mah langsung hadap. Upami urang bari calik misalnya da kada dipraktekkeun oge nya upami calik dina kursi contoh ieu kursi. Kursina kan aya ieu mah sapertos jojodoh ikhwat iman. Kursi anu pendek teh urang teh calik di dinya si rukuna teh dikatereh atau kana pang sujudan berarti sujudna wayahna kedah kumaha kedah lungsuh nya numawi dina ruku teh ulah nya condong teuing ulah tonggoy teuing kitu tah dina ruku teh bilih ke sujudna kedah kumaha nya kedah tahanna wayah tanyakeun ruku mah asal we saketing sujud langsung handap pami calik sapertos dina kursi sa luhur kieu ikhwat iman rukuna handap sujudna kedah antol berarti. Nah kitu jatan eta kirang langkung tata carana dijelaskeun ku sahabat Jabir ketika Nabi sholat di atas kendaraannya posisi sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Taya mah tata cara ruku sareng sujudna. Taya kasimpulan sholat paling ngadeg pada dasarna wajib upami sholat fardu wajib upami teu mampu nembe kenging mari calik dina sholat wajib mah kitu pada dasarna kedah sambil ngadeg. Sing meureun diseratkeun di handap adapun sholat sunnah ieu kaum ngabentenkeun sholat nu kumaha heula ieu teh kenging bari calik teh adapun sholat sunnah maka boleh dilakukan sambil duduk meskipun ia mampu berdiri dan tidak ada halangan yang lain. Jangan awakna tempat luasa di masjid komo di amal biro lega bahkan di imah sorana ada ulahna naon halangan awak sehat teu sugan puyeng teu sugan diri sampean tempat oge laluasa teu sapertos dina kendaraan tadi. Nah, dalam urusan sholat sunnah boleh sambil duduk meskipun mampu atau bisa berdiri. Tah, benten hukumna teh ikhwat iman. Ya, jantan boleh sambil duduk itu dalam sholat sunnah itu silahkan walaupun mampu berdiri. Akan tetapi kami orang pada dinyal aspek pahalanya setengah daripada sholat sambil berdiri. Tanya urusan sholat sunnah. Misalnya ikhwatu iman teh sholat tahajud hiji waktos mah pada calik we tahajud teh puyeng henteu tuluh henteu nyeri sampean henteu teu suka dina kendaraan ieu mah di imah sorana calik we urang teh kenging ikhwatu iman boleh silakan tapi dari segi pahala setengah kalau kita sholat sambil berdiri ngahajakeun kenging kita mah misalnya 3:30 juga lumayan ya saja setengah jam di langkung daripada henteu alasan teh naon Korea kan sanes udur eta mah Korea pada aya jami karaos musim kuring kadang-kadang dina ibadah mah gangguan teh Korea itu rada marang kieu padahal teu aya kanyeri naon teh daripada henteu pisan lebar salat tahajud lumayan setengah jam kabujang bari calik we urang teh kenging boleh walaupun kita mampu berdiri tapi pahalanya setengah daripada henteu so iman teh dah ku hoream teh ya lamun nu terang mah ngaguguh ka hoream tos we lewat ka pahala urang teh eta teh muhun lah sama pun nanti ulah dugi ka henteu bari calikeun. Nah, itulah hukum salat sunnah. Boleh sambil duduk meskipun mampu berdiri, tidak ada halangan yang lain boleh. Contoh nomor tekedah tahajud wae Pak. Nya berarti di sana ieu mah nu gampil lah di masjid. Ai subuh mah aya batian tapi tadi qobliyah subuh. Qoblah subuh salat yo kali ari salat berjamaahna
berdiri sareng imam ari rawatibna cari kenging teh boleh selesai boleh walaupun tidak ada kultur mung lebar naon pahala ganjaran nu kaduana tapi hati simpuri ini selesai urang ulah dibiasakeun pilih kalaban jami anu namina teh mempermudah urusan hukum namina tasawuf nya mempermudah nganggap enteng berarti tiap sholat sunat dieu teh bae acek usaha meunang ngerti man sholat rawatib dieu tahajud dieu duha dieu cenah nah ada momen teh sehat da ceuk usaha oge di pengajian meunang bari dieu tak ari kitu-kitu teh ulah diupayakeun teras-terasan bari cari isi ku Allah teh tiasa bari ngadeg gitu. Aya teh panginten panginten sim kuring nya ulah ari dibiasakeun cari wae mah ieu sawantos-wantos. Lembaganya. Hadisna tadi nu di luhur eta perkawis hukum anu wajib sareng sunnahna hadis kedua tentang salat sunnah boleh di atas kendaraan atau sambil dulu. Terus ini aya dalil khusus masih di Imran bin Husain nomor 1065 upami luhur mah nomor 1066 upami nu ieu mah hadis katilu nomor 1065 an Imran bin Husain qala sa'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam an salati rajuli wa huwa qa'idun faqala man shalla qa'iman fa huwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dari Imran bin Husain, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang melaksanakan sholat dengan duduk. Rasul umma upami sakurang jami sholat apa dicalik. Nabi ngawala, siapa yang sholat dengan berdiri maka afdol, non harusnya lebih utama. Untuk nyebatkan itu wajib, tapi itu lebih utama. Tak berarti ieu mah dina salat naon? Sunat. Benten sareng leluhur, sholli qaiman, salatlah kamu sambil berdiri. Ieu mah dina salat wajib. Hadis kahiji mah sami ti Imran. Ari hadis katilu mah siapa yang salat sambil berdiri itulah afdal, lebih utama, lebih baik dalam kasus salat sunat. Dan barang siapa orang yang sholat dengan duduk maka baginya setengah pahala dari orang yang sholat dengan berdiri. Tadi teh urang mampu ngadeg, mampu berdiri, tapi ngahajakeun calik dina sholat sunat boleh, tapi pahalanya setengah. Dan barang siapa sholat dengan tidur, maksudnya berbaring, musim kuring di kurungan bagi naim teh harusna tidur, tidak mungkin sholat sambil tidur. Berbaring imam mutaji'an maka baginya setengah pahala orang yang duduk. Iwat iman teh mampu bari saling teh ngan ieu mah hoyong bari ngagoler teh gugah tabung setengah opat alah eta kajaman males teh aya iwat imannya aya da panyawan jalmi gitu simkuring tamu sanes ngaraoskeun eta teh disebat dina istilah masalah hukum futur namina teh futur ngangotaknya sanes ngangotok aya ngangotok mah futur berbuka eta iftar ngangotak mah fataro teh males dina urusan ibadah terutama sok aya tos wudu na eta mah bari ngadeg titik ku hoream ieu panyakit ya kudu dilawan nya usahakeun bari ngadeg eta tapi pamit teh mah urang teh ku hoream mari calik oge asa hoream teuing kenging teu tahajud bari ngagoler kenging iwat silakan tadi teh nya daripada dalam tanda kutipnya kita tidak menganggap enteng urusan hukum usahakeun mah bari ngadeg tetep bari calik maka walaupun mampu berdiri ieu mah hoream eta gangguan setan jangan sampai ditinggalkan walaupun kita harus sholat sambil berbaring bari ngagoler nya kere daripada henteu ieu tak ieu mah tapi numutkeun simpurinya amalan terakhir bari ngagoler walaupun boleh langsung sambil berbaring sabab pahalana sangat kecil
Gugah urang tabuh tilu, yo langsung ngagoler salat teh, yang kere kakak tubuh tahajud teh. Dibandingkeun urang bari ngadeg, pahalana sakumaha eta bari ngagoler. Nu bari calik wae satengahna, bari ngagoler mah saparapatna berarti mah. Nya pan anu ngagoler mah setengah tilu calik. Berarti pami urang ngagoler setengah tilu calik teu nya. Daripada ngadeg saparapat lakon. Itu berarti sapertos jalan terakhir upami aya sapertos kitu. Akan tetapi jika seseorang sholat sunnah sambil duduk dikarenakan udzur syar'i seperti sakit atau tempat yang tidak memungkinkan untuk berdiri, maka pahala sholat tersebut tetap dicatat sebagaimana sholat ketika sehat dan tidak bepergian. Jadi iman ieu sholat urang bari calik padahal urang teh mampu bari nantu. Akan nabi urang teh nuju teu dama salat teh bari calik. Padahal urang teh tadi nama biasa bari ngadeg. Ieu pahalana teu setengah sebetulna mah. Upami urang biasana salat teh bari ngadeg, nya tinggal di dieu. Jika seseorang salat sunnah sambil duduk dikarenakan udzur syar'i misalna dina kendaraan. Bapak teh naik kana kereta api bari ngadeg dapat sesenek hese. Jawab ekonominya wah gagalieunan tos bari calik. Pahalana eta setengah teu. Henteu. Sabab urang biasana keur di lembur, keur di imah, keur di masjid mah salat teh bari nantu. Ngan ieu mah posisina waluran hese walaupun salat sunnah. Maka kita terpaksa salat sambil duduk. Nu ieu mah teu setengah. Tapi tetap dicatat seperti salat berdiri. Jika iwat iman pada sholat maghrib, kamari mah maghrib teh ngadeg, unggal maghrib oge ngadeg urang teh. Mungku ayeuna mah nuju ieu karaos sampean calik we, maka pahalanya setengah teh ieu. Henteu. Tetep we dicatat pahala nuju sehat, nuju ngadeg. Nah, da ayeuna mah aya udzur ieu. Jang sapertos kitu Bapak Ibu. Janten kumaha kabiasaan urang. Tah hadis nama ieu teh ketika seorang hamba yang muslim apabila dalam keadaan sakit atau sedang mengadakan perjalanan, maka baginya tertulis pahala sebagaimana ia perbulan di waktu sehat dan mukim tidak bepergian. Lima benten kasusna. Janten pami urang tadi nama sok ngadeg ku ayeuna mah bari calik nuju aya udzur ieu teh. Salat wajib teh pahalana teu satengah ieu mah. Tetep we maksimal dicatat salat sambil ngadeg. Nah atuh eta bari calik pan teu mampu teh. Bapak-bapak salat sunat dina kareta api wayahna bari calik pahalana teu satengah ieu mah. Da usaha mah hayang nantung ieu teh salat teh. Ngan sabab tepat teu bisa wayahna bari diuk saur Nabi tenang. Pahalana mah dicatat seperti salat sambil berdiri. Sebab waktu itu kita terpaksa. Kata saya waktu itu. Nah, gitu. Jantan ieu kumaha kabiasaan ieu. Nuju urang sehat, nuju aya di lembur teu nyanyabahan. Sapertos anu rawatib dikantunkeun teh nuju nyabat, tetep teh dipasihan pahalana. Margi urang sok biasa eta. Teras riwayat Bukhari di handap hadis kedua di handap ieu mah. Saur Aisyah bahwasanya ia mengabarinya bahwa ia tidak pernah melihat Rasulullah sekalipun mendirikan sholat malam dengan duduk hingga beliau beranjak tua. Nabi mah pami sholat, terutama di dia sholat wengi tahajud tara bari calik. Kajabi tos kasepuh nangkeun. Berarti Nabi mah deuk we biasa. Tahajud anu sakitu lamina Nabi mah berjam-jam, bisa 4 sampai 5 jam Nabi tahajud. Teu kantos calik Nabi mah nuju jam-jam nuju anu. Tapi nalika Nabi tesepuh, nembe Nabi teh katingal salat tahajudna aya bari calik. Saat tua itulah beliau membaca surat dengan duduk hingga jika beliau akan ruku maka beliau berdiri dan beliau baca sekitar 30 atau 40 ayat kemudian beliau ruku. Kita hadis nu kadua di hadap ieu iman. Jantan saurang Aisyah, Aisyah mandingal Nabi
tiap salat tahajud teh bari ngadeg ari tos kasempurnakeun mah Nabi teh salat tahajudna bari calik sering nama nah iwat iman ngahajang teu Nabi henteu da ieu mah tos teu kiat tos bayu-biu badannya sudah membesar Nabi teh jadi upami bari ngadeg mah teu kiat matak Nabi teh ngahaja salat teh bari naon calik tos sepuh mah tos teu kiat tos bayu-biu tos ageung salilana. Nah, barulah Nabi ketika tersisa coba perhatikan pilih ya kirang kahartos ya. Tersisa 30 atau 40 ayat dan beliau hendak rukuk Nabi barulah berdiri. Khatiman, ieu salat tahajud Nabi upami tos kasempurnakeun nu Nabi mah ti ngomora. Tahajud Nabi mah teu dikanturkeun da wajib. Deui kasepuh Nabi bari ngadeg we teras puluhan tahun salat tahajud teh bari ngadeg. Bari sampai setengah jam, sampai sajam 30. Nabi mah dari mulai hampir tengah malam sampai mendekati waktu subuh 4-5 jam. Ngadeg kieu. Di kabaran pan salat Isya oge ditaros teh. Duh, sana Nabi mending kitu-kitu teuing. Salat Nabi, apalah aku nu abdan syakuran, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang syukur. Tapi waktu iman tos sepuh mah Nabi teh bari calik. Kumaha calikna teu diterangkeun, tapi pada dasarnya calik sapertos tasyahud. Mungkin bae nu teu kiat mah Nabi nya calikna sajaman Rasul. Anjeunna kumaha? Tah kieu panginten ai Nabi mah ngaos sakali tahajud teh dietan sabaraha juz cing dipayun teh. Ngaos surat dina tahajudna nu 11 rakaat di waktu iman. Itu sabaraha juz kamari teh dipayun dietan. Karena 5 juz kirang langkung 5 juz kirang langkung mata karena 4-5 jam sabaraha ratus ayat 5 juz nya maka we iman etan nya 5 juz nya nu pararanjang nya Al-Baqarah bae 208 genep nya tambah Ali Imran 200 teras ka itu tos ngarebu ayat lagi Nabi teh dina tiap tahajud upami sesana kantun sabaraha ayat ya 30 ayat deui atau Nabi 40 ayat ieu mah gambaran simkuring Nabi teh tos 10 rakaat tahajudna teh bari calik eta itu di sana tah ieu mah rakaat terakhir ngadeg Nabi teh ngadeg teh ngaos 30 ayat rakaat terakhir mah di sana ya bari ngadeg Nabi mah tos beres teras ruku i'tidal sujud biasa dina nu terakhir mah gitu eta teh Pak. Jantan kaini upami urang salat bari cari pas bade ruku bade sujud ngadeg heula. Gambaran mah ibu teh tadi sore ibu teh mah bari cari dina kursi kenging pas bade ruku ngadeg kenging teh. Kenging. Teras sujudna ka handap silakan. Pas calikna na kursi deui mangga upami memang nyamanna kitu. Tiasana kitu. Itu dina salat wajib eta mah. Ai salat sunat mah mangga eta umum ieu mah. Tah itu Nabi kabayang teu Pak salat Nabi. Janten Nabi mah langsung we misalna bade tahajud Allahu Akbar ngadeg jauh calik we Nabi mah. Tahajudna teh tangke kantun 30 atau 40 ayat Nabi ngadeg. Itu ngaos teh bari ngadeg 30 ayat teh. Teras ruku i'tidal sujud biasa ka atas. Nah jadi kirang langkung sapertos kitu. Kenging dibalikeun piki Imam Bukhari mah misalna urang salat 4 rakaat nu 2 rakaatna bari ngadeg teu kiat 2 rakaatna bari saling mangga gitu. Islamatun abad liyusoli ahadukum nasyatahu fa idza kasila al-fatra fal yaqul hendaklah salat selagi sambil kuat sehat semangat